Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita gara munjung. Ayeuna kantun bagean anu ka pamungkasna nya pamiarsa. Terakhir ieu teh. Nya terakhir pondok nganukur sakieu dongeng teh nya. Mudah-mudahan we mungkin aya dongeng enggal anu baris dipedar kangge nyambung dongeng gara-gara munjung ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ieu dongeng gara-gara munjung bagian terakhir urang lajengkeun deui. Kumaha jucungna ieu carios sor cikopina parsamakna paganeula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Saenggeus nepi ka hareupeun rajana harita berak patih gulung-gulung deku laju nyembah hareupeun Raden Purajagat anu keur diuk dina kursi gilang kancana kursi singgasanana anu parendeng-rendeng jeung Ratu Kilat Permata. Raden Purajagat gancang ngabagiakeun kanu anyar datang. Bagia paman patih gulung-gulung, kumaha kayaan anak kula ayeuna di alam manusia paman patih, ceuk Raden Purajagat. Langsung nanyakeun ngeunaan anakna sabab salila ieu memang teu boleh inget bae. Sate acan hapunten bilih waleran abdi tangat ayeuna matak ngagetkeun kanggo salira Kanjeng Raja kalih Gusti Permaisuri wireh tuang putri teh tangat ayeuna manahna nuju nandangan lara sareng tunggara margi anjeunna masih nganteng mika cinta Kajang Asep anu ayeuna tetela tos kagungan calon bojo ti bangsa manusia nyalira. Ngajantenkeun tuang putri teh sok nangis kanyanyerian bari sasambat ka salira saurna teh hoyong enggal-enggalan mulih ka nagara kitu manawi Zul. Ceuk patih gulung-gulung bari ngaluk tungkul milu mangwatirkeun kana nasib Nyi Boroswati ningkir. Baru beambe nyah teuing anak kaula tapi dalah kudu dikumaha syaratna can ketebus ku anak kaula mangrupa syarat pikeun manehna bisa balik deui ka ieu nagara. Nanging Nyi Mas Boroswati ningkir tacan kenging jalan pikeun ngalaksanakeun eta syarat Kanjeng Raja kedah kumaha. Raden Purajagat tunggu-tunggutan laju kep nyekal kana batu nemprak warna hideung bari heran anu disebut batu Panawangan ku Raden Purajagat. Eta batu teh diusap lalauna berai ngadadak
tina eta batu katingali aya adegan gambar kahirupan di alam manusia. Raden Purajagat katut permaisuri langsung pating sarablak hatena waktu ningali anakna katingali keur ngalamun dina luhur batu gede. Saterusna kagambar deui rengkak paripola sapopoena mangsa sok maukan bungbuahan di pakarangan tukangan pasantren sarta kagambar deui kayaan pasantren anu keur bancang pakeu kagambar kumaha tunggarana nu jadi anak. Prabu Purajagat bisa seurti karena kayaan jeung ngarti naon anu kudu dilakukeun. Pok Prabu Purajagat gancang nyarita deui. Kipati nuhun pisan geus satia satuhu ngemban pancen salila ieu ti diri kaula. Nutur-nutur jeung ngawaskeun anak kula mangsa ngalakonan hukuman ti diri kaula. Ayeuna mah juk geura balik heula Kipati. Pamajikan katut anak anjeun masih satia nungguan anjeun mula. Nanging kumaha tuang putri Raden? Pami memang tedongkap deui ka ditu. Upami memang patih tenepangan deui nya Nyi Ratu Boroswati ningkir. Rek kumaha kayaan Putri Prabu Run? Tenang Kipati. Kula ayeuna bakal ngirimkeun sora jarak jauh ke anak kaula. Sarta rek mere jalan jeung cara supaya manehna bisa deui mulang ka nagara. Jadi ayeuna mah kula anu bakal tanggung jawab ngepingbing anu jadi anak paman bade. Oh, mun mangga upami kitu mah Gusti Prabu. Paman Pati bade mulih heula we ayeuna mah ka kapatihan. Pati gulung-gulung gancang undur diri ti hareupeun ingkang raja. Sarta sanggeus patih gulung-gulung indit, Raden Purajagat langsung mentangkeun sora jarak jauhna bari tetep ngeupel eta batu panawangan. Lutung hideung harita nalika keur anteng ngalamun luhureun batu. Ras mikiran nasibna anu pait peuheur. Harita ngadak curinghak, ceulina rancung, mangsa ngadenge sora anu nyarita nongtoreng kana ceulina tanpa aya ragana. Lutung hideung alias jalmaan Nyi Boroswati ningkir waktu harita kaget di barung jeung bunga. Sabab nu kadenge nyarita teh jelas sora bapana pisan. Boroswati anak ama, kunaon hidup tebet kitu geuning geulis. Lutung hideung tembong renyar-renyu bibirna bari disada. Ku Prabu Purajagat mah kadengena memang jelas keur nembalan kana caritana. Ama, kamana bae salami ieu ama teh? Geuning nembe ka kuping ngawaler ama. Cek Nyi Boroswati ningkir. Ama mah aya wae tara ka mana-mana geulis. Ngan hampura we ama karek bisa ngajawab. Tapi mun bener-bener hidup hayang bisa mulang ka nagara ayeuna-ayeuna, prak geura laksanakeun syarat anu ti ama baheula anu geus diucapkeun teh. Korbankeun nyawa hidup supaya bisa balik deui ka ieu nagara. Kumaha bae carana eta mah geulis. Sampeurkeun jub kanu keur tarung. Didinya hidup bisa nangtukeun sikap geusan ngorbankeun nyawa. Muhun mangga ama, upami kitu mah saena ku abdi bade dilaksanakeun ama. Hade geulis. Juk geura indit geulis, geura indit. Tapi wayana sing kuat nandangan ujian anu keur karandapan geulis. Muhun mangga ama, mangga. Nyi Boroswati ningkir sabenerna mah geus nyahoeun. Mama Kyai Halimi diserang kumbah berod katut kumbang urang.
didinya meureunana manehna bisa ngawujudkeun cita-cita. Pelesat reta lutung hideung terus ngapelesat cirimna muru kanu keur tarung anu keur ngadu jajaten. Sanggeus di jurungan kudu jadi bapana kalayan pinuh ku pangrojong. Sedengkeun anu keur tarung harita teh Maurat jadi beuki panasaran sabab lawan bisa ngungkulan kana elmuna sanajan umurna ngorak jajauheun kaboga pangalaman. Celeng katempo Mbah Berod luncat ka tukang nangtung dekeun Maurat. Kumaha Berod? Lamun maneh lawan maneh geuning betimbang kitu Berod? Cek Maurat bari ngarerer ka Mbah Berod. Memangnya imbang kene wae ilmu zalimi jeung ilmu kuring teh Maurat euy. Sebalikna Maurat kumaha kayan musuh. Tadi si Asep teh bawa ngagedebut geuning Maurat. Si Asep tadi memang ngagedebut, tapi teu kerel-kerel. Sakitu geus 3 kali diserang oge. Ngajadikeun kula kaget pisan Berod. Padahal si Asep teh nilik kana kayaan mah ngora keneh jajauheun kan boga pangalaman Berod. Nya eta budak setan si Asep teh Maurat. Tiba heula oge geus kasebut budak aneh jeung ngabahayakeun eta budak teh mah. Bener pisan. Eta budak teh mun tetep hirup bakal leuwih ngabahayakeun deuleu. Sebab eta budak tiba heulana memang deket jeung Ratu Kidul. Memang bener gitu bizan Maurat, bener gitu bizan. Tapi geus lah urang ngobrol bae. Moal aya tungtungna. Mending urang pindo di we, urang serang musuh teh Maurat. Bener pisan. Hayu urang pindo deui, urang serang musuh kuduaan. Sarta gunakeun elmon leuwih ampuh deuleu Berod. Maurat jeung Mbah Berod langsung sayaga deui diri pikeun teruskeun lumakuna tarung. Maurat saterusna ngamitian mentangkeun elmu teluhna anu dituju teh nyaeta Jang Asep. Pon kitu deui Mbah Berod geus ngamimitian mentangkeun elmu teluhna anu kungsi dipake tarung jeung Aki Jeblak Dea. Mbah Berod harita neuteub seukeut meh teu ngicep-ngicep kana panon mamakai Halimi bari mapatkeun jampe pamakena. Jeung aneh memakai Halimi oge bet teu bisa leupas tina tetepan musuh. Sabab aya geter kakuatan anu asup kana ragana bari panonna mimiti panas jaba peurih. Tapi memakai Halimi gancang sadar kana kayaan. Gancang maca kalimah khusus pikeun mapag serangan musuh. Sarta nu tadina memakai Halimi ngarasakeun panonna panas jeung peurih. Ayeuna mah ngadadak malik jadi tiis sarta hawa tiis anu kaluar tina sapasang panon memakai Halimi. Jadi tembus malik nyerang kana panon Mbah Berod anu kacida camewekna. Daek teu daek panon Mbah Berod jadi ngeureeceum peurih saking ku tiis-tiisna hawa anu asup. Awakna ngadadak pating sariak panas tiris. Ku eta kaayaan Mbah Berod kapaksa mugageun seranganana tibatan panonna anu bocos. Kajen kene narik mulang kakuatanana. Lep Mbah Berod gancang ngarawut taneuh liat laju cuah eta taneuh teh diciduhan. Taneuh teh dirameus tina ngahiji. Jeung naon anu dirameus ku Mbah Berod harita ngajadikeun beuteungna mamakai Halimi nyeri sarta pejitna asa dipurintil-purintil. Barang jeung kitu harita Jang Asep awakna jadi sasampoyongan ka hareup sabab walikatna asa aya anu nindihan nalika dikirim teluh ku Maurat. Awakna sabelah anu belah kencang ngadadak beku hese digerakkeun. Tapi Jang Asep teu poho kana kakuatan Gusti anu Maha Suci. Tur anu musik malikeun insan anu gumelaran di alam pawenangan. Harita Jang Asep maca ayat-ayat ilahi anu pernah diajarkeun ku guruna ka manehna. Hasbunallah
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cek Jang Asep maca eta kalimat teh dina jero hatena. Tur sanggeus maca eta kalimat didinya Jang Asep jadi ngarasa leuwih tenang jeung percaya diri serta yakin yen Gusti bakal tetep ngabantu oge nang tayungan ka umatna tina mara bahaya. Jeung memang mustajab eta ayat teh nalika dibaca. Sabab lila beuki lila mah urat ngarasa kekuatan ilmu teluhna bet malikan deui ka dirina sorangan. Malah leuwih parna karasana kumaha urat mah lantaran kekuatan musuh aya nu tembus. Tapi sabalikna Jang Asep sanajan kanyeri dina sakujur awakna mimiti ngurangan tapi henteu matak jadi asa aing meunang tetep we dipasrahkeun sumerah kanu makawasa. Berebei katempo tina liang irung mah urat tembong aya nu bijil getih kental disusul ku dadana anu ngacenghak nyeri. Panggieung carig jeug panggieung mah urat tembong ngabangkieung bari ngacarig jeug awakna ka tukang disusul ku dadana anu ngacenghak sarta panonna jadi ranyai kararoneng sirahna karasana berat jeung lieur. Alhamdulillah cek Jang Asep nyuka ngucap syukur sabab serangan musuh kiwari benar-benar leungit. Sedengkeun hari memakai halimi anu masih ngungkulan kekuatan Mbah Beron harita bisa keneh ngadalikeun diri pikeun terus ngusir serangan kekuatan lawan. Leungeun anu keur nyekelan tasbih ngageleter hebat sarua jeung leungeun Mbah Beron anu terus ngarameus taneuh tembong ngageleter tarik. Jeung aneh taneuh teh bet ngucurkeun cai warna beureum lir umpama getih anu kental. Berebei tina juru bibir memakai halimi ngalai getih haneut keneh mapai kana gadog ngacarikeun Mbah Beron gede hate bakal bisa ngarubuhkeun jadi lawan. Tapi Mbah Beron jadi kaget sabab maena oge saterusna mah sarua ngalaikeun getih seger tina juru bibirna bari leng sirahna ngadadak lieur tetenjeuan jadi ranyai kararoneng. Akhirna daek teu daek Mbah Beron ngabatalkeun di seranganana anu eta tindakan teh justru matak ngabahayakeun pikeun jiwana sorangan. Ngahegak harita Mbah Beron ngatur napasna dina waktu harita beri sumengir nahan kanyeri lantaran dadana terus ngacenghak. Tur eta kayaan teh alatan narik mulang seranganana anu saeutik gedena matak nimbulkeun cilaka pikeun diri sorangan. Mbah Beron kadenge terus ngagerendeng ngomong sorangan ngupat kayaan anu jadi musuh dina jero hatena. Edan si Halimi bener-bener hebat pangartina. Aing kapaksa kudu gancang ngagunakeun ilmu simpenan aing ke carana mah. Rasakeun si Halimi modar sia maneh ayeuna mah ku ilmu pamungkas aing deuleu Halimi. Mbah Beron langsung harita nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun ilmu simpenanana. Tur di antarana ilmu simpenan anu baris mimiti digunakeun teh nyaeta ilmu rambut jerat pati. Mbah Beron harita ngadudut buukna sorangan terus diparancahan bari ngabayangkeun seolah-olah eta buuk teh buukna buuk mamaki Halimi. Buukna nu geus diparancahan teh terus dikeplukeun kana sirah bari bet nimbulkeun haseup ipis kurubug. Mamaki Halimi ngakurubug sabab sirahna nyeri asa ditojos ku paku jeung panas. Kopeahna ngacleng sorangan galeong blak. Mamaki Halimi ngagaleong terus ngageblag awakna ka tukang sarta leungeunna
nyakelan sirah bari gulang-guling ngararasakeun kanyeri anu kacida. Tapi sanajan ti kitu Mama Kiai Halimi oge tetep ingat kana kayaan. Batina manteng kayang widi dina hiji wirid anu salila ieu sok didawamkeun. Kalayan menta sangkan kabeh pihakna aya dina panangtayungan ti Gusti. Jang Asep ningali kayaan Mama Kiai Halimi keur gulang-guling dina luhur taneuh model kitu. Tapi harita Jang Asep oge lain teu hayang nulungan. Sabab maurat geus ngirimkeun deui ilmu teluhna ka Jang Asep anu leuwih ampuh. Jang Asep langsung ngagerot tari. Nalika tina cero beuteungna aya anu nyurungkuy maksa hayang kaluar. Bari pejitna asa aya nu ngapeset ngajadikeun nyeri jeung panas. Teu lila kejelok. Tina bahamna Jang Asep kaluar getih kental. Bari pacampur jeung kawat sagala harita teh. Gadebru. Jang Asep ngagedebru nyuuh nangkuban. Mangsa utah getih jeung utah kawat. Bu Hajah Imas katutnya Ajijah mun seug teu pada ngahalangan mah bakal lompat harita teh ka tengah-tengah pakalangan. Sabab teu asa nampa make Halimi anu keur gulang-guling. Mama, Kang Asep, Mama, Jang Asep, singkiat lawan kekuatan musuh teh, lawan. Pira aku urang rek eleh ku ilmu setan. Bu Haji Imas jeung Nya Ajijah bener-bener salempangeun pisan ku kaayaan memakai Halimi katut Jang Asep. Sok inggis duanana teu mampukeun ngungkulan kakuatan lawan. Mama Kiai Halimi tembong masih gulang-guling harita teh bari nyakelan sirahna anu terus beuki nyeri nyanyautan. Malah tina satiap akar buukna rembes bijilan getih. Cek pikirna Mbah Berod cukup ku ilmu rambut cerat pati oge memakai Halimi tetela bakal binasa. Tu kudu ngagunakeun deui ilmu anu sejen. Asal eta kayaan teh manehna kudu bener-bener fokus ulah kabagi perhatian ku hal sejen. Ngan oro kaya. Nalika keur kitu bet kadengi mah urat ujug-ujug ngacerit panjang bari kayaan tina pundukna nyeprotkeun getih seger. Kulit jeung dagingna ngaplek katara tulangna. Tobat! Daek teu daek. Mbah Berod ngareret ka palebah mah urat anu terus moyongkod. Awakna kahareup beuki bongkok. Laju saacan Mbah Berod ngarandapan hal anu teu disangka-sangka. Harita nyempatkeun diri ngalakukeun hiji gerakan. Linggis panjangna ngablesat terus ngagebres kana dada lutung hideung anu memang harita teh datang. Laju nekuk punduk mah urat ti tukang. Bangsat, kurang ngajar sia. Rasakeun ieu lutung kurang ngajar. Benesat gebres cerit. Lutung hideung terus ngecerit panjang sarta awakna ngagubrag bari sakarat. Tapi samar-samar ti kajauhan kadenge deui anu ngecerit panjang ngan jelas ieu mah sora awewe anu ngecerit teh. Mbah Berod teu ieu sadar yen eta teh lutung hideung jalmaan siluman genderuwo alias Nyi Boroswati Ningkir anu harita katiir ku linggis panjang Mbah Berod. Terus cicing pikeun salilana sabab sukmana ngalayang kawang-awang pikeun mulang ka nagarana ku cara kitu. Sedengkeun Mbah Berod satu tas ngaparedogeun linggis panjangna ka lutung hideung. Harita manehna oge langsung ngakerau panjang bari ngagubrag awakna sarta nyekelan sirahna anu asa arek bitu. Lantaran kakuatan sorangan ngadon malikan deui ka diri sorangan. Katambah-tambah kakuatan lawan oge tembus oge leuwih parna tibatan anu karandapan ku Mama Kiai Halimi. Harita Mbah Berod gulang-guling dina luhur taneuh bari kumaregung nahan kanyeri sarta mun-munanana rembes ku getih. Malah tina biwir jeung ceuli katut tina liang irungna tembong
keluar getih kental. Sedangkan memakai Halimi sanggeus kanyerina rada ngurangan sabab teluh musuh ngaran malikan kanu nyerang. Saterusna mah memakai Halimi kapidara. Sedangkan Jang Asep tembong masih bisa nangtung tapi bari jumarigi. Panona mencrong kana badan maurat anu terus nangkuban teusik temali. Sarta kana layon lutung hideung anu tadi katiir kulinggis panjang nambah berot anu ngadadak robah wujudna jadi tunggul kai. Mama Kiai Halimi anu keur kapiuhan terus pada muru. Bu Hajah Imas lumpat, Mama, Mama, sing emut Mama, sing emut. Muhun Mama, sing emut. Iya, Abi Jija, putra Mama. Wajah Imas jeung Nya Jijah tang tuwe ngarasa salempang sok inggis memakai Halimi bobor karahayuan. Para santri katut guru sakola anu ngabandungan kana eta kajadian jadi pada surti. Di antarana anu terus muru jeung ngagotong memakai Halimi dibawa ka jero imah. Sarta anu ngagondeng Jang Asep sarta ngagarotong santri-santri anu keur pada kapiuhan akibat di bubat babit teh kumbah berod make linggis. Di pasantren Al Hikmah dina poe eta mungguh mata ketir. Warga-warga anu pangdeukeutna ka eta pasantren langsung pada datang milu nyaksian kana eta kajadian. Mbah Berod jeung Maurat sanajan nya maranehna teh jalma jahat tapi teu burung we aya warga anu nguruskeun ngan teu kurang anu munapek oge nguruskeun jalma jahat lir umpama anu maksakeun. Maurat mah puguh harita teh kayaan geus ajal binasa pundukna kudawang katara tulang diroweg ku lutung hideung teh. Sedangkeun Mbah Berod nasibna can puguh nah bakal ajal atawa moal ngan kayaanana mungguh ripuh tina panonna bae geus terus-terusan bijilan getih. Daek teu daek para warga terus nguburkeun layon Maurat. Leuwih teu heula dikuburkeun dina lahan pamakaman tapi dianggangkeun tinu sejen teu direndengkeun jeung kuburan anu lainna. Sedangkan Mbah Berod mah terus sigarotong sina ngakoler di tempat anu merenah jeung bersih. Ngan tina akibat laku lampahna anu jahat ngajadikeun loba jalma anu cua ka Mbah Berod. Komo para warga anu boga sangkut paut jeung Mbah Berod. Harita mun seug taya nu ngahalangan mah bakal pada maehan pada nyacag ka Mbah Berod. Geus ampir saminggu Mbah Berod ngaringkuk di tempatna mamakai Halimi anu ayeuna saeutik gedena geus mimiti pulih kasehatanana. Sedangkan Mbah Berod mah kayanana kalakah beuki ripuh. Beungeutna jadi bukekeung bareuh semu buruk katut panona duanana jadi barocos. Syariat mah Mbah Berod deh harita kudu geus aja. Tapi sabaraha kali napasna ngrelek ngan edas Mbah Berod jadi hese maot. Para warga anu jarauna culejol daratang hayang marastikeun kumaha kaayaan Mbah Berod ayeuna. Mama Kiai Halimi salaku nu boga tempat jeung wewenang gancang papadon pepeujeuh ka tiap warga anu daratang. Sangkan ulah aya anu kumawani nyeun tindakan kasar ka Mbah Berod sakumaha keheul jeung nu teulina oge. Asa teu pantes, asa teu payus kudu ngalakukeun kitu ka jalma nu geus tanpa daksa teu walakaya. Memakai Halimi oge sabenerna mah masih keneh make kursi can bisaeun leumpang ku suku lantaran sukuna anu katuhu masih keneh baal can bisa napak anu bener. Sedangkan para santri anu dibabukan ku Mbah Berod duaan diantarana anu terus araja lantaran sirahna tatu di jero ka babuk kulinggis teh bari nu matakeunana make tanaga jero. Untung we teh langsung bencar oge sirahna. Barudak niangan
sapu pare jeung cai ketan hideung Hanjung. Urang sareatan Baberode supaya teu heseueun balik gancang teangan. Saur Mama Kiai Halimi dina hiji waktu nitah sabaraha urang santrina pikeun nyiar sapu pare jeung cai ketan hideung mangrupa syarat. Tapi Bu Hajah Imas kurang panuju pok nyarios ka Mama Kiai Halimi. Mama, kanggo naon jalma jahat kitu dibelaan? Geus we piceun kawalungan sina paeh palit. Sabab Baberode teu kurang kumaha jahatna ka urang. Cek Bu Hajah Imas. Ulah kitu nyarios teh ambu pamadi. Sabab mun urang ngantep sarua jahatna kawasan Baberode. Mama Kiai Halimi tetela teu satujueun kana naon anu diucapkeun ku Bu Hajah Imas dina dangkat harita. Bu Hajah Imas terus jempe teu nyarita deui. Bari nyiar naon rupa anu dibutuhkeun teh tetela teu gampang. Melaan kudu datang ka tempat anu anggang, ngajugjug ka tempat anu jauh jeung kunang ongkos. Kakarak harita meunang sarta Mama Kiai Halimi gancang di parancahan. Jang Asep anu seutik deui mahena oge masih nandangan tatu di jero ngan teu parna kawas Mama Kiai Halimi. Harta terus ditugaskeun pikeun nyibeungetan Mbah Berod ku cai ketan jeung nyapukeun rereged dina sakujur awakna Mbah Berod. Miceunan ilmu-ilmu hideungna anu matak nyusahkeun dirina Mbah Berod kana maot. Mimiti mapaina teh tina bujal heula ka handap samet dampal suku katut ramo lalaunan diusap ku sapu tina pare. Tur sanggeus beres nyingraikeun reged ka handap laju dibalikeun deui tina bujal ka luhur ayeuna mah samet lak-lakan sarta tina munan-munan samet lak-lakan. Kerejet Mbah Berod sanggeus kitu mah tembong dua sukuna kekerejetan. Bari tina sakujur badana katut bahamna ngaluarkeun haseup ipis sarta sapasang panona anu ngeburilak anu polotot ka luhur tinggal bodasna bungkul. Ditungtun cina ngucap syahadat Mbah Berod teu bisa ngadangkeun. Bibirna ngadon calawak bari ngabijilkeun hiji barang anu kabeh oge teu nu nyangka bakal kitu kajadianana. Mungguh mata kuatir jeung kaget nempokeun eta kaayaan. Tina jero genggerongan Mbah Berod terus bijil mangrupa kaen warna bodas ngan kabeureman ku getih anu kentel. Sarta eta barang teh sabenerna mah mangrupa lawon bodas anu sok disebut boe. Anu ku Mbah Berod geus dianggap hiji pusaka pikeun dirina hirup bisa jaya jeung jauh tina apes. Umurna bisa panjang leuwih ti ratusan taun. Mbah Berod ngan ukur bisa nyebut gitu tug nepi kalawon bodasna lepas keluar kabeh tina genggerongna barang jeung lepasna napas anu panungtungan. Heuleut sabaraha minggu satutas ayana eta kajadian saterusna Mama Kiai Halimi nepikeun deui amanatna ka Jang Asep sangkan kudu buru-buru salametan jeung Nyi Ajijah. Jeung puguh memang geus pada aya dina kasapukan tur resep pada resep. Akhirna sanggeus meunang ngitung sarta sadia sagarupana Jang Asep jeung Nyi Ajijah terus rerendengan ngadahup ngawangun rumah tangga tur dina mangsa poe nyorang kabagjaan acara hajatan teh bari jeung aya hiburanana ngayakeun marawisan jeung pangaosan ngondang kiai gede. Nyi Eis jeung Jang Engkos harita aya datang milu nyaksian kana eta acara. Tur duanana mungguh milu bagja. Sabab anu jadi alot tetela akhirna pinanggih jeung kabagjaan jadi jalma nu aya gunana.
Jeung Asep anu baheulana memang hina, tapi ayeuna mah jeung Asep geus jadi jalma anu dipihormat ku balarea. Komo ayeuna dijadikeun minantu ku Mama Kyai Halimi. Atuh puguh we jalma loba teh beuki segan we ka Jang Asep teh. Atuh cag tamat dugi ka dieu ieu lalakon gara-gara munjung teh. Kalayan simkuring anu ngadongengkeunana pon kitu deui anu ngarang mung ukur tiasa nganuhunkeun kana kasatiaan kaum dangu anu teu waleh manco. Hapunten boh bilih aya nu kasabit nami ti keur alit, kasabat asma ti keur dewasa, serta nami tempat anu kasebat. Ieu mah mung sakadar kararesan wungkul sanes ngajah-ajah. Sakitu ti simkuring. Hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.